Maledog eureun si Yahudi eureun si tara salat memang salat teh kudu bebeja salat ulang boga kopean dua jelema nu apa karena penjiwaan jelema naon sok tepat ngomongna tepat kumaha ari akang dewek nyarita sia tara salat teh tina pagawean dari pagawean urang jadi kumaha pagawean si laing teh bieu teh nemongkeun yen diri tara salat nah awak katemongna tidinya segala ai arit keur naon keur ngarit ari pacul keur macul ai salat sok ai salat keur naon ya keur ibadah awak seri da keur ibadah Inna sholata tanha anifasai wa mungkar. Naon ari sholat teh nyaeta keur nyegah kana kalacutan jeung kamungkaran. Oh. Sholat teh kudu nyaho sih teh. Deui-deui ari sholat teh saur ulama mutanabi naon? Ai ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh eta teh ai salat teh aya 3 huruf. Naon hiji-hijina? Shod, lam, ta. Oh. Naon aya disebut shod? Shodna teh sidqul qauli. Naon hartosna? Hartina teh bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina. Oh eta teh jeung tara wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neukteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong. Oh eta teh jadi pas tukang salat mau ngomongna. Anu kadua eta lam naon? Lamna teh lainul qalbi. Naon hartosna? Hartina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaitungna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta nu katilu takna naon? Takna teh tarkul ma'asi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh tuh pina dijauhan komo maksiatna. Oh eta teh tak kalakuan si laing bieu dewek ngigel tadi kenangan teh eta teh nemongkeun diri tara salat. Oh jadi katemongna teh tidinya eta teh ngaraheutan kana hate aing goblok dengekeun maksudna. Mata kolot baheula mah jo nyerengeh we seuri nempo jelema teh. Seri Dapaleun kana karakter barang panggih oge. Kanu laku lampahna benernya. Komo dibarengan ku ilmu manis pahing. Oh, eta jerona kolot baheula teh. Ya, nu mata kolot baheula mah jarang ieu katipu. Jeung tara nipu deui. Tara
Pona teu kahalangan ku iga nya kan. Pona teu kahalangan ku iga. Tuh, heeh. Bener. Kolot baheula mah ieu. Ka eta jelema teh sok nyeri awewe, aya nu aya. Rupa-rupi atuh. Cek dewek oge. Eta sia teh geus karolot hirup teh. Rarasana teh barolon keneh. Geus barautan Aing teh ongkoh dituturkeun, ongkoh diheureuyan. Tadi nama banyu ae. Alah lamun rek banyo jeung aing intern ini kan di depan publik bego. Atuh hampura we Kang. Hampura we tereh kalbaran. Lebaran saya teh di hampura teh kayu. Supaya puasa ketarima urang si hampura we. Pak Haji Asyep Wawan teh lain waragad saeutik ya kikieuan teh. Tenan atuh. Moal sia teh cai-cai we. Inu mah ku si laing. Mending agepeg gitu. Diruas aing we. Coba Lain tong dicarekan teten nu dagang, usaha nu usaha, Itu nu usaha sareng cek urang. tukang cai teh. Sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Pek cimpayu we. Doakeun we urang mun kitu. Eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usaha digayaan cocorowokan mode aing ge cocorowokan. Mode urang teh sare. Dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan. Hianat naon diakan ke hianat. Dagang ujal. Oh, da penting teh pada gesimpe atuh pada girine. Oh, kan bae da usahana kieu atuh. Pamajikan aing loba kasepian. Kan berdaya beurang atuh. ada usaha. Bae da di bekalan cau kapas wae ngah. Baik. Ngan ai diimpotkeun potong. Alah. Baik. Baik. Sok dipangmelikeun lilin ya kan. Oh, da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur heuh. Oh, profesi urang mah kieu. Naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya. Usir bahaya. Nu ngagaji heueuh lintang ti kieu we dek Kang. Ngagolak-gilak akal. Profesina kieu. Profesina kieu. Woi, Pancabaraja. Walah, Pancabaraja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh, goblok. Ngerakeun cenah taku ka aing teh. Geus sana.